Enggak. Teh bade mayar samerta nu kamari sabaraha? Kamari teh ja rokok jeung Masako. masako 10.000. Kayaknya ngarisan mama. Angsuran mah kanu beaskeun we. Beas antik sareng paneli 2. Gelo. Ngadahara sakumaha? Henteu bae aya kraina unggul. Mere we beas mah mas antik mah mending sakit kudu Beas meuli. antik. Terus teh paneli 2. Nanti Permen 2.000 deui. permen dampal suku teh nu beureum aya. Naon nu beureum da loba. Permen dampal suku gini. Nu beureum. Eueuh, Itu nu dampal suku permen kaki. Oh, Iya. aya. Teu aya. Nu bulao, permen nu bulao geuning nu hejo, nu biru geuning na leta. Ieu teu ngarti yang mah gila ieu nu meuli teh permen bulau, permen cokor. Naon sih? Mangga. Astagfirullah geus ka dieu deui wae. Teh emang mah geuning tacan do acis tacan gajian. Terus teh kanjuk. Nya nyanak heula. Nyanak naon? Nyanak rokok. Nu dianjukan wae. Sok bae nganjuk tapi kudu di waxing daek teh. Waxing teh naon? Bulu dicabut bulu. Nyerin teh. Henteu ngeunaheun. Jadi mun daek dibere nganjuk. Heeh, dibere nganjuk sok. Daek Rokok sukun aya teh. aya. Sukun. Heeh. Sok di waxing lang ke dibere rokona. Ya, rokok sukun jeung rokok tales. Geus aneh. Eueuh, tales mah. Sukun aya terus. Ayeuna bulu sukuna tingali melaan nganjuk ieu teh hayang di waxing. Ser. Nah guys, yang guysnya jadi demi naon nih teh nganjuk tuh. Wah guys lihat astaga perbedaan ieu buluna. Ieu teh demi hayang nganjuk rokok cenah.